Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu terang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna kawin katuyul ayeuna nincak bagian ka-16. Harita nuju ngarobrol mamajengan mulia tatutna Ibu Romlah sareng Mang Nawawi atuh salajengna mamajengan mulia nyarios nya biasa diingetan gua mah ge sabopokeun pisan rek cacarita ka ibuna cikene teh aya sema lalaki tiluan saurang mah geus tengah tumuh disangga ku mama sema teh butuhin ku bako sabab karena ieu aman ditamang nawarkeun bako ka Jang Ucup barang ku ama ditanyakeun maksud jeung tujuan manehna hari bok teh ngadonanyakeun Nyi Mas atuh ku ama teh diterangkeun geus aya sabulan teh balik-balik malah can manggilaratan pisan eta maksudna bade naon naroskeun Nyi Mas teh cenah taros Ibu Haji Romlah atuh barabat ku mamajengan mulia disaurkeun sakumaha caritaan ti semah anu kapelainan jeung caritaan ti juragan marga saujeratna geus kitu disambung ku Mang Nawawi sabab manehna ge ngadengieun bari nyumput dina bilik panto eta jalmina urang mah cenah mana madak ditanya gitu dulu jawabanana nganyebutkeun ti dinya cenah ti karet mane dawe mama masa tegeunana teh keukeue majarkeun Nyi Mas mawa duit 300.000 sajabana ti itu make ngancam sagala pokna teh di mana isuk pagi teu tepung jeung Nyi Mas Malati sok mau bebarengan jeung lalaki geus moal asa-asa derek ngayakeun balitungan cenah kitu gua mah teh jadi nafsu nepi ka bieu mah mah teh kariasan ngomong ka Hareupeun Nawawi ceuk ama teh lamun aya jelema nu dolim ka Nyi Mas bawa awewe bawa lalaki bari Nyi Mas disihir rek diduru ke tempatna sugan balabur bangsa juring jarian teh eta kumaha bejana ceuk pananyaan diri itu teh cenah ibuna mamajengan mulia terus naroskeun hasilna Ibu Haji Romlah tataros mawi amana duka ada upami abdi teu emut aya di tempat nu sanes mabari teu ningal kata tamu anu sakitu seueurna ulah-ulah ngajerit mung saena we abdi dipasieun kegiatan ku Allah nanging ari leuleuh nama dugi ka ayeuna ge masih can leuleuh sukum ni asa ramoh poe ampir-ampiran teu tiasa dilengkahkeun ku ruas-ruasna ngeuting carios tinu sanes teh tinu tiasa teh mama saur Ibu Haji Romlah rarai semu pias mali sareng ngalimba sagala kumaha cenah ceuk diri tu teh mamajengan mulia rupin itu sabar palai engal-engalan aya gambaran bari neuteub kana rarai garwana nuju nyusutan Cisoca ku salempai nyata tuh kumaha tu amana paingan suruh sanes nyaurkeun Nyi Mas kitu kitu teh kitu kumaha cenah suruh nyaurkeun majarkeun Nyi Mas janten makhluk anu teu puguh sareng aya deui nu nyebatkeun Nyi Mas tiap kawin katuyul Ibu Haji Romlah sasauran teu kembat anggur ngaluarkeun Cisoca atuh mamajengan ngaros kaget kitu deui Mang Nawawi bade gana ngadon molohok mata simeuteun keun ku perkara nyarita kitu mah itu ieu ge da mawa ge pernah ngadeng loba anu nyarita teu puguh ngane eta we kumaha ceuk didatangan ku ibuna mamajengan muliana nya sedek tumaros deui mun saur panarosan teh kitu perkawis Nyi Mas teh nu janten makhluk teu puguhna anu janten makhluk teu puguhan teu cenah mung anjeunna teh aya nu ngarawatan ku hiji istri ari ta istri teh nu ngarawatan Nyi Mas teh elmuna luhur sajadi ti kitu Nyi Mas ditikahkeun ka hiji umurang kali pameget nu ngagem kana ilmu tuyul cenah kitu amanna salamkeun Mang Nawawi harita teh para mitra nyarita bari muringi sigan usih ameng cek Mang Nawawi ameng-amengan ari sia Nawawi ngadung umbang ameng-amengan gitu bener sia ngomong teh saur mamajengan mulia rada bendu ka badegan jadi singgung cariosan di Ibu Haji deh mama saur teh Nyi Mas Malati dikasih katuyul tawa nu ngarawatan teh di mana cenah ibuna di wewengkon urang keneh atawa di jauh saur panarosan jalmi mah nu tabih nanging anjeunna teh kagungan tempat pamujaan di wewengkon urang kalayan teu sabaraha tabih ti dieu pernahna kiduleun urang cenah mah para Ibu Haji Romlah tos kitu leung mamajengan mulia ngahuleng masta kana malenguh keras emut kana caritaan ti semah teh tadi kungsi tepung jeung Nyi Mas Malati samalah kungsi sare babarengan nu akhirna eta semah teh tayalian ti juragan marga adon sare di astana ngeukupan kuburan terendeng mamajengan mulia ngagerendeng lebeting dadana lamun kitu mah bener ceuk omongan semah nu tadi teh
Manakung si Tepung jeung Nyimas terus ku Nyimas diajak sare. Wahirna eta jelema ngadon sare di astana ngeukepan kuburan. Namun sarupa kitu mah yakin Nyimas teh jadi makhluk teu puguh disebut geuning teh. Tapi sigana mah Nyimas teh nu nyihir. Lamun kitu teh mah Nyimas dijeueupan atau dipake modal ku manehna. Keun si ira-ira ku inget diteang ke tempat anu sakira jarang kasabaku jelema. Atawa tempat mugeuman yang nyaho aing rek mumpung ka astana ngan dirinya ya tempat nyurigakeun atawa henteu da aing geus moal asa deui setiap tempat nyurigakeun ku aing rek diawuran ku bangsa nu paranas modal ku pedas cengek garing buang bodas terus dibobok sina lembut diawurkeun eta tempat perlu diduruk cenah nyingka juri-juringna geus aleueum mandi purit ku manehna geus moal bisa mental deui ilmuna ge. Kitu gerentes manah mamajengan mulia. Akhirna gede keyakinan yen Nyimas Malati aya nu nyihir. Keun sing sabar we ibuna. Tong make jeung dipikiran deui ngaligus aya katerangan kitu mah. Samana keur mama ngarasa gede kapercayaan anak urang aya nu nyihir. Ieu mama ngahulang sotenan lain mikiran urusan caritaan timpananya. Ngan saeutik gedena mama percaya kana caritaan semah tadi. Anu kadieu yen Nyimas lain jadi makhluk nu teu puguh tapi dipake eupan ku nu ngarawatanana. Tah ku ayana kitukeun isukan mama jeung Nawawi rek naksra ka astana. Nyangan tempat nu sakira dicuriga ngan wayahna. Ku ibuna panggeuskeun pedes cengek jeung bawang bodas pikeun diawurkeun ke tempat nu dicuriga ku mama. Bisinya eta tempat dipake ngalap ilmu ku nu ngarawatan Nyimas. Saur mamajengan mulia pok nangwang Mang Nawawi nanyakeun. Aya ina sunah kata mama, lain ayeuna isukan kabahan-bahanna ge can aya. Semangat jeung mama sawieu urang sakalian dulu ke sunah. Dina abdi sunah ye sanggeum adu ka mama. Sababina-bina teuing dari mina cerita ya rasa-rasan pisan kawasan sekalung kasasama umat Gusti we. Tapi kabenak malah anu ngarawatan Nyimas biasa we kudu beungitna kana jalan aspal. Cek Mang Nawawi kawas nu heueuh gede kawan. Tadi mah basa disentak kuinan meniti pupurung kutan. Tos kitu mah Ibu Haji Romlah lebet ka kamar. Teras ngagentos anggean kuno tilas tadi diangge. Ari Mang Nawawi harita terus nyaitan poe segon. Diburuan sabab ningali langit geus angkeu brek hujan. Enjingna mamajengan mulia sabada mulih ti masjid anu kira-kira wanci hangit moyang. Tas angkat disarengan ku Mang Nawawi badegana jeung dua urang tatangan. Harita Mang Nawawi mawa bungkusan nu dieusi ku pedas jeung cengek kelering. Katut bawang bodas meunang ngarius pikeun diawurkeun ka tempat nu sakira dicuriga ku mamajengan mulia. Di tengahing perjalanan mamajengan mulia pamprok jeung sapna nurek muar awi keur pisuluhun. Ih, geuning mama bade lajeng ka mana tuh mama teh? Tanya Mang Sapnan bari solongkrong sasalaman. Ari Mang Nawawi harita ngadon ngabalieur sabab tas nampa katunginah ti Aki Edeng. Kadinya kalebaknan. Gue beja parean mama ayeuna ari jang sabnan ka mana ide? Mamajengan mulia ngabohong nyaurkeun bade ninggalan pare nu ayeuna. Mawi bade ngalawi mama dirorompok tos 3 suruh pisan sih. Oh, pek atuh sewang-sewangan mama bisi kaburu panas manten di jalannya. Mangga mama, cuma Mang Sapnan. Bari meped ka sisi margi mama ajengan bade ngalangkung. Teras angkat kalebak itu di Mang Sapnan ngalewas rek ngalawi pisulukeun. Dekat caturkeun di jalana mamajengan mulia sareng 3 urang pangiringna. Tos dugi ka sisi astana. Harita mamajengan mulia teras ngasrak ningalian tempat nu sakira dicuriga. Kitu di Mang Sapnan jeung tatanggana mamajengan mulia milu marengan. Ting tarengo ting karoreh kana bangsa rurungkunan. Tapi saurang ge eueuh nu manggihan tempat picurigaeun nu katingali lintang ti tunggul ka kuburan we nu parentua lintang ka Samoja. Kalacak mamajengan naik kan roda luhur teras rarat-reret breh katingala tangkal haur ngarunggun anu pasirina nae tangka kiara. Tina kitu mamajengan mulia ras emut kana caritaan ti juragan marga. Di tempat tempurna jeung Nyimas Malati aya nu nyareng kedong kahalangan ku tangkal haur jeung pasirina nae tangka kiara. Tos teu tiburuna mamajengan mulia pasti dirinya pangalapan ilmu awewe nu ngarawatan Nyimas Malati. Leos mamajengan mulia ngarewas maksudna bade ningalian eta tempat teh barang tos caket reglireun teras tunga tengo katingal ku anjeunna anu nyareng kedong sigarawan duha
Tos kitu ngagenteraan Mang Nawawi jeung baturna nu masih kana ting karoreh di lebah. Nawi cing kadarieu lah sagedeung. Saur mamajengan mulia kadang maka dieu lah kadarieu. Atuh Mang Nawawi jeung baturna nu duha batur duaan teu hada rese gancang nyalampeurekeun. Naon sih mama? Mang Nawawi neuti lain euy. Ari mama ingat kana carita anu kamari teh euy. Manehna nyaritakeun tepung jeung nyimas di tempatna tangkal haur jeung tangka kiara segede bing-bing cenah kitu. Sungguh, tak kodira kuping begitu mama. Eta mama teh inget kana caritaan semah nu kamari. Arina mama ningali tempat nu diterangkeun ku manehna. Di mana sih mama? Itu belah kaler tuh geuning tangkal haur jeung tangka kiara segede bing-bing. Pamajengan mulia nu nyuk atuh ret Mang Nawawi jeung baturna. Kuduaan ngareret ka belah kaler ana breh. Di dina aya tangkal haur koneng jeung tangkal kiara. Terus mama bawa ini sedepanna sung. Mang atuh mah urang tinggalian tadi itu. Mang Nawawi sigan itu sabar. Leos mamajengan angkat dituturkeun ku tiluan tos cara ketergliren kalayan sasauran. Cing sing raikeun neurihna Nawi ku bedog, saur mamajengan mulia. Serepet Mang Nawawi ngalugas bedog panjang nu gapreh dina cangking tuluy nyingraikeun eurih. Ana breh nyawen nyereng kedong si galawang guha. Nyereng kedong mama sapertos guha kalebet nasi kumaha atunya lebetna ieu? Mang Nawawi beri ngalieu. Ulah di asupan mah euy sing aya orai. Anu urang duruk we euy nacing sugan anu mawa kayu api mama teh poho teu mawa ieu teh. Pamajengan mulia maksad bade ngaduruk eta tempat. Pok tatangana saurang nyarita bari ku siwal ngodok bensin tina pesak calana. Ieu mama diabdi aya bensin, pokna bari ngasongkeun bensin. Ceng ku mamajengan mulia di tampanan cekes-cekes dua kali nyekeskeun can hurung keneh. Geuning teh hurung bensin di jang bawa minyakan euy. Ayaan mama mah nying-nying teh ngalisahan mama. Tapi teu deuk hurung geuningnya euy. Saur mamajengan mulia ngepret-ngepretkeun bensin teras dicekeskeun deui. Buru bensin kakara hurung tos kitu sut. Mamajengan mulia nyulut euy anu garing geretak euy hurung terus harita teh para mitra naratai kalu saja. Beuki milas ini beuki gede terus ngalentab kana daun awi haur peletok awi haur nu kaduruk bisa dating beletok. Seot sinu nyeot ka jero liang nyereng kedong sabeu katebaku angin ngadelebu. Geretak tatangkalan di jero guha teh hurung. Sunina teu daek cicing hasupna mulek sabab angin beuki ngagelebu. Samala tangka kiara nu sapotong ditutung ngan henteu we hurung mah. Akhirna di tempat eta bersih eueuh sacewir-cewir acan. Kabeh lenang jadi momangsa sini kari lebuna haliberan katabaku angin. Geus kitu mah wur-wur mamajengan mulia ngawurkeun pedas jeung cengek garing nu kenging ngarios ku ibu Haji Romla. Nah, siap puas deui kieu mah lah. Keun suga nyaringka juri-jurina kabeh teh. Kadareta tangkal haur kadurukeun bae dan lain batur ieu. Ieu mah tangkal haur nu mama wates tanah jeung batur teh. Nama ieu mah urang balik Nawawi. Saur majengan manehna asa puas teras ngalacat ka pasir. Dituturkeun ku dua urang tatangana ari Mang Nawawi ngadon ceprot teh ngabekok lawangan nyareng kedong teh bari gerenengan. Top ta siala susuguti dewek ieu bokok semar teh di jurig da. Aya cekek ka dieu da, buit ka sia teh. Oh nganyeun ka doliman kana punungan aing sia lah. Terima ye aja ti dewek sia. Jadi jurig jadian je. Aya keneh heuy. Keneh jajampean lah. Ngarah keluarna rada beuneur. Duk beli duk. Pejak pecing ulah we injuk jadina ulah kawin tengah puting hidup jadina ameng jeung anu peulis kieu bungsuna aing we lah. Mang Nawawi kawas nu teh hidung terus mamajengan mulyana nyauran ti pasir. Nawi gancang atuh sia buka buru banas deui saur mamajengan mulia. Teregdeg Mang Nawawi lumpat ti ka pasir terus nuturkeun mamajengan mulia nu maksudna bade mulih deui. Cag nyaritakeun kaayaan mamajengan tos dugi ka bumina malikan urang kalalaki nu keur manggul awi saleujeur ka karangarong heap ti lebak pasir. Si horeng mangsapna nu tas ngalaawi pisuluheun manehanna ka karabalik. Datang kaburuan imah kubrag awi digubragkeun kalacat ungah kana golodog bareng jeung norojona Aki Edeng bapana pok Aki Edeng nanya. Harita Aki Edeng ngagerewe. Nyaho nu ngagubrag teh sia sapnan? Itu awi bah, teh mamang sapnan bari gek diuk. Malan dudukui dituna ko di kolong babalean.
Ngayawi di mana ilaing si asapnan? Tuetan lebakeun astana nya bae tadi kuring papanggih jeung ajengan mulia. Saha rek mamulikeun calana ilaing? Cuma kolot anger we sok saliwang. Lain mamulikeun calana tadi kuring bae sager kalawak panggih jeung ajengan mulia. Mangsapna nyarita rada tari. Kumaha? Pangjeng ilaing jeung papanggih jeung ajengan mulia? Nya, di mana? Di lebak deket sawah nu hawa sisir dambian teh. Geus kitu? Nah kuring ditanya. Malan ditanya ku ilaing. Komo we malan mah sabala sasalaman jeung kuring. Memang nawawi we bular balieur micin beungeut harita teh. Jeung saha deui? Tiduan tapi nuduhan mah teuing da tuawu. Rek ka mana cenah wanya rek ngadukunkeun dewek mong kitu? Atuh rek nya teludu we kamari ku dewek nyarita kitu ka bajegana? Lah, masuk sudon gitu ari nyarita teh. Nyangan pare cenah ngan bieu teh basa kuring kakarahannya ti lebak ningali ti kajauhan siga keur ngaduruk eurih nepi ka haur ge burung. Aya gagabah teuing cenah ngadurukan tengah poe kieu. Kumaha lamun sieun ngaramet ka kebon batur? Tanda teuing we ada mah kenyanya boga pepelakan dirinya ulah-ulah di darorag meureun. Ari katingalina mah deukeut menyerang ka doong teh. Anapun jangka kiara sisi astana bah. Oh, eta meureun dumai teh dinya sok aya orai keur ngaduruk liang beurit. Oh, nganya jawe kawas nu tegabdeg pikiran ngadurukan tengah poe. Ayeuna we jauh ka kebon dewe. Lamun sieun deukeut ka kebon dewe, ngajenge beja kitu ti ilaing dilabrak ku dewe. Wes aya untung lalo ka tempat temannya sabnan. Ngalit mah ka mana we? Deukeut kebon dewe ke loba juhud deui. Sakaki edeng si janu keheul manehna ka mamajengan mulia. Waktu beki nyerelek ti isuk-isuk nepi ka burit meni asa sakedeung naker. Panon poe ge surup nglingsir ngulon. Beki lila beki teu pati cekas akhirna les panon poe ngiles. Leungit mangsa beurang katumbu ku mangsa peuting. Sabudur madhab jadi poe kateureuy ku beleg-begna peuting. Cika-cika geus rabeng ting kartib ting carelak. Rabeng kaluar tina rurungkunan. Cari cangkas geus di sarada beki peuting sasatoan mimiti rame di sarada. Bancet jeung bangkong patemaran di barungku sora ciang-ciang. Teu sakumaha lila biji bulan ngan cahayana teu pati bengras. Sabab kahalangan keneh ku mega. Sakapeung brai caang meni ngebrak kawas ti beurang. Sakapeung reup poek ngan kitu jeung kitu bae sorotna bulan peuting harita. Jegug-jegug sora anjing ngagogog hawar-hawar. Jempek kadenge deui sedeng sora sasatoan nu sejen asa beuki rami. Jangkrik tiriling meni beger di sada dina rungkun jeung di sisi kebon. Ngedek ka peutingnakeun jegug-jegug anjing ngagogog deui. Samalah ti beulah wetan anjing babaung meni lambat naker. Manuk sirit uncuy ngageli. Matak asa kareureung ngomang paning di tempat nu sakitu cara neomna. Dilubuh nampu ka astana tempat kajadian juragan marga. Adon sareng itupan kuburan. Pucenghis ti beulah wetan aya saurang awewe keur leumpang ka kulonkeun. Tangtungan jangkung leutik anjog ka hiji tempat reg eta awewe teh eureun. Palebah nyang karadaung gereneng awewe gegerenengan sorangan. Masaha manusana cenah ngaruksak tempat aing meni acak-acakan kieu. Mun beri eurihna beak tapak ngaduruk. Sudah manusia gelo. Kudu tempat aing jadi kieu. Wah aku aki nu dibawa ku Sinai teh kali itu. Atawa aku barudak ngangon domba meureun. Sapiraku budak ngangon mah. Wanyeun ge moal halo ka dieu mangkani tempat sakieu geumunana. Lah, pasti masih aki-aki nu dibawa ku Sinai teh. Lamun teu salah dedengean ceuk Sinai mah cenah ngaranna marga-marga kitu. Keun sia diteang ku aing mah deuleu. Moal burung kapanggih ku gobrogna, rasakeun sia marga pangwalesan ti aing. Bongan tempat aing ngadon diruk sakieu. Dikira aing ngaran Supiah. Sepi ku pangarti malarat ku pangabisa. Paduli teuing sia manusia nu manghunjud ilmu. Ku aing ge dipargatkeun nyawana deuleu. Ungu sia marga kadatangan ku aing. Kitu gerenengna eta awewe ngancam ka juragan marga. Si horeng eta awewe tayalian ti katelah Ibu Supiah nu ngarawatan Nyimas Malati. Napsuna Ibu Supiah para mitra sadaya kabina-bina. Alah batan ti lalaki nu ngagidir boga itika derek nganiaya juragan marga. Itu tuah tu dosa. Padahal manu ngadurukna teh mamajengan mulia ngan boga sangkaan ka juragan marga sote. Dumeh nu nyaho ka tempat eta teh juragan marga rasa dibawa ku Nyimas Malati. Bari nya nu mawa juragan marga teh. Nyimas Malati lain jurig lain ririwa ngan harita juragan marga. Katerapan ku ilmu panyirep Ibu Supiah ngadon sareng ngeukepan kuburan. Harita keneh sakitu nyorang tempat anu geuman.
Jeung paroe koge keur Ibu Supiah eueuh kasieun eueuh ka keung sabab geus tuman cicing di tempat nu saruni. Tuluy di jalan Ibu Supiah geus tepi ka sisi lembur cungung anjing di eta lembur. Nurek disorang ku Ibu Supiah tincung babaung. Ditemakun ngagogog mirageng ti belah wetan. Puguesan nu teu keung para mitra, ti peuting nu sakeun jemplina ngadenge anjing babaung. Keak-keak manuk koreak disada kokoreakan. Manisigan ngajak antel kana luhuranna, ngayapak antel kana suhunan imah. Atuh jalma-jalma nu masih keneh nyararing ting darehem. Malaeng ting harauk ka diunggal imah nyarebutkeun ka sabrang ka Palembang. Budak nu keur sare gancang direngkolan ku indungna bisi. Bari dedeheman dungeng ngadenge sora manuk koreak. Cenah nurutkeun ceuk kapercayaan lamun aya manuk koreak sok aya nu maot, tapi teu kitu kabeh jelema percaya kana urusan tahayul para mitra. Eta mah saya kudu tahayul atuh. Manuk-manuk pada jelema-jelema. Kentrung-kentrung surakohko disadating kelentung si horeng rona keur nginder di eta lembur. Hoi ulah tali bala teuing carangi-cangi. Ceuk rona ngabejaan ka masyarakat sangkan ulah tali bala teuing sare. Celengkeung baturna saurang adon haharingan bari nabuh kohko dilagukeun cenah para mitra. Lagu kacang buncis teh. Iya. Para bagi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng tos teu dilagukeun lah kumang dia lagu kacang buncis yang para warginya ngaso heula ngaso ieu. Pangan ngaso. Dina sisiniran kacang buncis harita teh para mitra sadaya. Atuh mamane harita teh mun teu lepat mah cenah harita teh. Nyiniran Mang Udi atuh Mang Udi harita teh ngagebes. Gandeng sia berwes pagawe dengan hayang heureuy we bujur sia. Ini gua bacaan ari ngaliwat kana suni teh. Ngadon ngaco sia dasar si berwes sia. Nu digengeurekeun anggurna mah. Oh Mang Udi mah sok sawan geus siga ulah we batur senang-senang teh. Lain waktu senang-senang wayak keluar sia monyong. Aku mengarona ngajaga keamanan, lagi ngaring anjuran ti Bapak Lurah soal keamanan di mana-mana kudu ditingkatkeun. Nah hari lain, kudu daek ngarona bari heureuy wae gawe teh. Heureuy kudu Mang Udi tapi ngabamrangkeun pituduheun, bari hitung-hitung ngageuingkeun masyarakat sangka belah ti teuing sare. Abi mau ngaliwatkan usuli kudu babacaan. Kudu mabok, kudu maca buku naon atuh kuring teh. Kemana-mana kudu data lama buku kuring mah. Babacaan so tadi maca buku sia Salim lah. Macam mana tuh? Maca komik? Tanya baturna nu katelah Salim. Bacaan naon we atuh na Fatihah, na kulhu, babacaan ayat kursi kadinya. Oh, ayat-ayat Quran. Ayat Quran. Mang Udi mah kos nu lieur. Kocuk Mang Udi. Lamun ngaji kudu di tempat nu merenah, tur bari diuk anu merenah tapi ayeuna kita babacaan bari leumpang. Babacaan mah di mana we da sia? Lamun kitu rek ngaji bener kudu di tempat anu merenah. Di mah di masjid atau datang ngaji ngaranna. Tapi gunana babacaan keur naon Udi? Dasar umat balegung sia. Gunana babacaan teh euy ngaraya dina kasalamatan sing teu nyaho. Ye bangsa juring-juring nyala lingkir, setan-setan nyala ringkah. Ya, juring-juring naon make jeung juring sagala di mana juring? Juring mah saumur ge can nyaho kana juring rupana juring. Tau ku caritane unggul we juring sotena, na buktina mah kieu mah da eueuh atuh. Dina nyana ge aya juring kuring lah, wasin ku juring. Ai juring jari mah dibakok we. Mola juring awewe teu geulis nu diajak sare ku kuring. Cik Salim sompra. Monton soko polontong sia tingah ngomong teh sia Salim mah. Dari juring bisa dibawa heureuy gitu. Terus sia tinggal itu aya awewe kaklemtan deukeut imah juragan marga. Sahanya cing sidikeun Salim. Sering baung teh. Mang Udi sanggeus ngagebe Salim tuluy nuduhkeun ka saurang awewe keur kalamat-kalamat deukeut imah juragan marga. Nawe ini teh sahanya da can sidik kana rupana. Moal pamajikanna juragan marga kitu, manya. Cek Udi bari mencerong ti kajauhan. Sedang eta awewe teh ngaraneg di buruan imah juragan marga tuluy luak lieu. Majikan juragan marga mah kumaha da juragan marga mah geus seubeut saboga pamajikan teuing lamun barayana mah. Cenah urang sampurkeun atuh Mang Udi bisi nya barayana juragan marga atawa bisi aya semah kanu anu sajena. Ngadu sampurkeun ku lain ge ngawaskeun ti dieu we. Tuh da nya Mang Udi mah kawas ka budak nakar. Rek ngawaskeun Mang Udi mah lah tapi sieun cik Salim rada ngabalieu. Nya atuh eta awewe keur disaridikeun teh sigan ngoreleng ka deukeut kalhon ye pompok imah juragan marga. Kumaha we teh euy? Kumaha geuning? Mang Udi mah diajakan
semu keheul. Cina mudang tian Salim. Mang Udi kakara ngajakan yang eta awewe anu teu kanyahoan ngorolosna. Nah tu kagare opat 5 lengkah Mang Udi jeung Salim ngarenyag. Dan cangaliuk sabab tukangeun ayeuna ngageroan sora awewe. Jangan tosan sekedap jang. Pokna bari terus awewe nyampeurkeun sedang Mang Udi jeung Salim ting palencerong maratasi meuteup. Pok Mang Udi nanya, "Bade kaperyogian ka saha Bu?" Mang Udi nyebut ibu sabab ka saluhur. Punten Ujang bade naroskeun jenengan marga teh di mana linggihna Ujang? Tanya eta awewe meuni sopan. Juragan marga nu dimaksud teh? Mang Udi nanya deui. Sumun marga? Oh iya Bu, bumina juragan marga mah dugi ibu di mana teh? Mau ibu teh di kota Ujang maksud bade nganyang ka Bundulur wireh tos lami teu patepang. Ibu ti siang keneh naroskeun bumi anjeunna dugi Ujang teh nuju ngarona. Geus bu wireh ayeuna teh aya parentah ti desa. Da diayakeun ronda Suna jandeng ibu teh saderek juragan marga nya. Laras Ujang cobi atuh bang nyaurangkeun sakedap Ujang. Saur ku ibu bil curiga jalanan tos sakieu wengina. Mangga ke Bu saantos sakedap Bu, urang gugakeun nya. Cek Mang Udi teu hararese maneh terus unggah. Kalawan ngagegero juragan marga bari ka keterok kana panton. Mang Udi gegeroan kabeneran juragan marga teu hararese kaluar ti kamar sarta nanya. Saha di luar? Abdi juragan. Abdi saha? Inan gitu? Juragan marga talete timuru nama Inan urut anak terena. Sanes Saudi Mang Udi nuju ngarona. Tema Mang Udi geus kitu kudu terak juragan marga ngalaan pula. Berai panto dibuka sarta nanya ka Mang Udi anu keur ngajanteng ditepas. Geuning Udi aya naon di? Yuh. Punten diganggugan itu manawi aya saderek juragan ti siang keneh milarian namanya teh naroskeun ka abdi. Kumaha? Pamdenge dulu poing. Juragan marga semu kaget. Harus nyawurkeun teh saderek juragan sulna. Nah, ada kuring mah jaga dulur, teu boga baraya. Eta awewe lalaki nu ka dieu nya. Istri sun. Ngakukeun di mana teh namanya teh? Juragan marga talete sigan curiga. Sorong ti kota kan nanging duka ti kota mana nama. Di mana ieu nya? Itu di luar sun ngantosan Serenjang Salim. Cing sina ka dieu atuh, teu kuat ku diri sira kaluar ongkoan. Teu dengerin awak ge dah. Pangake sekedap. Mang Udi turun tuluy nyampeurkeun ka awewe nu keur nungguan di pongpok imah di baturan ku Salim. Kumaha cenah ka ditu? Cenah ka dieu jang lah jalanan malami maksudna teh bade aya wartoskeun we ieu mah. Saena mah tepangan heula tuh buka ditu. Jalanan juragan marga teh sung teu raos saurna teh teu kiat ku tiris. Cek Mang Udi atuh kapaksa eta awewe teh. Ngagugu barang tapi kadeket polodo gereg eureun tuluy mureleng kana beungeut juragan marga. Di barung kubudi nu baketut hasu. Panon ngicip-ngicip atuh juragan marga mencerong bari ngajanteng ditepas. Sedang Mang Udi jeung Salim ngadon silih rewe taksiran ngarasa heran. Kupolah awewe jeung juragan marga ngadon silih pencerong. Tulila awewe nanya bari panon mah tetep mureleng. Ieu nu ngaran si marga teh? Pokna kasar jeung teu puguh juragan marga sajabana ti kaget. Ngarasa teu ngeunah ku nyebutkeun si sagala. Nah mali jujunganya keur jeung mah nya. Anyar pinangi kumaha nyebut si sagala. Saha nya jeung urang maya nya teh? Juragan marga amba. Rai beungeutna beureum sedeng Mang Udi jeung Salim ngadon caroloho. Oh deui ka beungeut urang marga siap sing teu nyaho. Anu urang Nen Sophia deuleu. Pokna eta we nyebutkeun ngaran Nen Sophia. Sophia, juragan marga ngahuleng geus kitu nanya deui. Nu di mana teh anjeun teh? Tidak ka nyeun bore ka urang. Ari urang mah tenget kana rupa anjeun, cing inget-inget ku anjeun. Cik Sophia urang itu. Aya rokok Sophia. Lu juragan marga tungkul inget-inget kana ngaran Sophia. Nangis tepung acan kulantaran juragan marga can mere jawaban pok ibu Sophia nanya deui. Geus tenget acan sia marga? Atau memang maning aja pura-pura can tepung jeung urang? Ya, bisi anjeun nyapoho deui atawa teu tenget kana rupa urang? Ayeuna urang rek nanya ka anjeun. Ari anjeun dina hiji peuting nu kurang leuwih geus aya 4 poena ka tukang kungsi diajakan hees ku saurang manoja. Nu moal salah deui. Dibejakeun ka anjeun tangtu nyaho kana ngaranna. Sedang juragan marga tetap melengut. Taksiran can ingetkeun ngan caritaan ti ibu Sophia. Ari Mang Udi turun nyampeurkeun ka Salim, pok Salim nyarita haharebosan. Di cenah sakuring awewe teh aya sanggup pautna jeung juragan marga. Penting sanggup paut urusan anakna, ting sanggup paut juragan marga boga janji. Teuing ngamun juragan marga kunci mere sare jeung saurang awewe disebut cik urang kota mah Bonol teh cenah kitu Bonol.
siya bergubono mah manuk sama daya manuk piit. Malbodasan gigirna ieu bonon meureun tanya euy si bonon teh. Pantesan juragan marga sari jeung bonon nantu mayar teh. Oh itu mayar coba aku tangna di bawah juragan marga. Kabah ngomong geus aku malam kadengin. Mangsa bodoh rek tu mayar rek mau kutang tong pipilueun urusan batur mah. Nanti muat heula bisi ngaya ributan mangkani urang teh nuduhkeunana itu. Urang kudu tanggung jawab deui. Mang Udi ngagebes, jep salim jempret tuluy ting palencerong deui ka juragan marga. Sok buru-buru jawab marga, lain ngahurang kaos bolon jantungkeun sia. Naon hesena naon susahna nyebutkeun nya rumah sa anjeun sare jeung saurang wanoja. Terus harita anjeun tengah peuting mabur cul naon. Cek Ibu Supiah ngingetkeun deui. Atuh geus kitu mah gebeg juragan marga ngagebeg rumah sa kunci sare jeung saurang wanoja nu katingali ku manehna mah Nyimas Malati. Harita para mitra tapi bukti harita juragan marga ngadon sare di astana ngeupan kuburan. Geus kitu juragan marga nguliwed ka sisi, Ibu Haji Supiah nguliwed ka beulah katuhu, nguliwed di juragan marga nguliwed ka beulah kenca ngadeuketan lawang. Bari panon pada silih pencong, harita juragan marga inget yen eta awewe ngaran Supiah teh kungsi tepung. Basa rek ungah ka imahna disebutkeun ku Nyimas Malati mah bibina. Atuh hatena beuki luas para mitra. Harita teh suku jadi ngeleper duanana cek timburuna juragan marga. Pasti jurid di astana ku ayeuna kitu juragan marga ngaguak bari lumpat keluar. Wow, jurig aya jurig. Pokna terus ngabreng-breng lumpat. Atuh Mang Udi jeung Salim kabawakeun lumpat bari cicing corowok nu jurig-jurig. Harita teh Udi jeung Salim terus ting bertek nuturkeun juragan marga cikikik Ibu Supiah seuri ngajanteng dina golodog. Rek lumpat ka mana sia marga? Da moal burung diudag ku aing. Cek Ibu Supiah bari jeung luncat kaburuan terus ngudag juragan marga. Dinu lompatna tarik naker. Sanggeus rada deukeut les Ibu Supiah ngiles. Kilek juragan marga mengkol ka beulah katuhu. Kilek Mang Udi jeung Salim ge marengkol. Nuturkeun juragan marga ngaduh nepi ka sieun teu kanyahoan nyampak geus aya ngajanteng dina jajaleuneun bari ciri ieu seuri. Ibu Supiah sigan suka sirahna lelengakan ka tukang. Cumung anjing babaung para mitra sadaya. Samalah ti beulah kaler anjing rageng. Ubuh juragan marga reuwas manehna ngagoak deui. Bari mali ka tukang cedak nu berag Mang Udi. Itu Mang Udi ngarumpak Salim antukna. Ngadon patumpuk-tumpuk tiluan ciri hili Ibu Supiah seuri deui. Asa suka dumeh ningali juragan marga. Jeung dua urang rona ting arugia arek cengkat. Kojengkang Ibu Supiah ngalengka. Ngadeuketan juragan marga nu masih keneh patumpuk jeung rona. Pok Ibu Supiah nyarita bari panonna molotot huntu kekerot semunu gemes hayang rekem. Marga, ontong make lumpat sia sagala anjeun. Masih reki bareng ngapakna ye gage. Atawa nerus bumi eueuh gunana sabab moal burung katewak sia ku urang. Ayeuna mah geura pasrah, geura sumerah kalawan tumarima kana dosa perdosaan jeung hiji pagawean anjeun. Wayahna dina peuting di anjeun ngeun poe manuntungan. Tong sieun tong loba kamelang sabab anjeun teh geus kasorang sare jeung nu geulis. Ampun, ulah ngaganggu ka kaula. Coba luit ke anjeun keun asa kaula ulah dikanyaya. Ampun ibu kaduhun, ibu jurig ampun. Juragan marga ampun-ampunan. Bari leuwih dua ngaranggah awak ngadeg-deg kawas nu meriang panas tiris. Sedeng Salim ugal-ugi rek cengkat teu bisa sabab sukuna katilihan ku awak juragan marga. Kitu deui Mang Udi teu bisa usik-usik acan sasat katilihan kuduaan. Salim kabawakeun sieun sabab juragan marga nyebutkeun jurig. Tina kituna teu karasa tina jero carana Salim. Aya nu nyurucun maseuhan kana punuk Mang Udi. Hiek ku Mang Udi ka abu. Hansur bau jengkol bewe. Bau barak-bak si horeng Salim ngompolan maneh. Bakating ku sieun. Ubuh Mang Udi ngarasa keheul punukna baseuh ku ompol. Ngan teu bisa kumaha bari hate ngageremet. Rek udang teu bisa da katilihan kuduaan. Sakapung-kapung Mang Udi sungar sengir bari panon peureum teu kuat ku ngambo ompol. Ciri hil Ibu Supiah seuri ciciri hilan kitu di anjing terus-terusan babaung lambat naker. Sanajan anjeun teu nyeremkeun duit ge perkara duit mah geus kalawatan ku kula. Pamereti bina tukula nu kasep. Bina tukula jadi raja. Raja tuyul. Wayahna anjeun kudu narima pembalasan ti kaula. Bohongan tempat mujas medikula diruksak ku anjeun.
diduduk Daud-awut ayeuna kula rek mulangkeun ka Telengsan jeung ka Doliman teh anjeun. Cek Ibu Supiah maksudnya rek males dumeh tempat nindung padahal man boga dosa nama mama ajengan mulia. Ampun, kula mah teu boga dosa, teu rumasa ngaruksak tempat anjeun. Ampun kaula mah teu rumasa bari naon ge. Juragan Marga beuki ngadegdeg. Sieun di pahala ku Ibu Supiah dianggap juri di astana. Montong mungkir sia. Montong nyebutkeun teu rumasa ngaruksak tempat kula sia Marga. Siapa bawa deui nu nyahoeun tempat kula lintang tiri anjeun deuleu. Anu geus sare jeung anak kula. Harita anjeun keur tibra dipangku ku minantu kula dipindahkeun ka astana sidang keupan kuburan. Anjeun ngadon ngagalentolan tutunggu jeung batu. Ibu Supiah terus-terusan sesirian matak pikasieuni. Jep jempe raketak budina baeud bini baketu. Kerot-kerot kuntuna ti kekerem nikting kerot. Di barungku panon muralang semu sinaran. Pok Ibu Supiah nyarita deui leuwih kasar. Sok. Rek ngaku moal sia Marga. Pamun teu ngaku alamat ngalohkor ka beung sia deuleu. Atawa sia hayang jadi batur aing, jadi gunal aing, maturan aing jadi minantu. Jawab sia. Ibu Supiah nyentak. Panon buncelik tubuh we pangacian Juragan Marga asa kabur teu bubuh rarasaan. Nepi ka salim ngarenyag bareng jeung bujur disada ceprut cenah Paramidra. Aduh. Ampun Jun. Wantun disubah kula mah teu lumasa ngaruksak tempat anjeun teh. Sabala jeung adina ge kaula mah teu kungsi nincak deui ka tempat anjeun. Ampun kaula ulah dikaniaya. Kaula mah teu lumasa lahir batin ngaruksak tempat anjeun teh. Aduh ampun, kaluhun ampun. Cek Juragan Marga tetap nyebutkeun teu lumasa. Kesirikna sembah nyembah bari sujud. Awak ngadegdeg teu puguh rarasaan suku jeung leuwih ngeleper geus kitu pok Juragan Marga nyarita deui. Tapi lamun anjeun teu nyangka kitu mah ka kula nya taya halanganan. Kula rek masrakeun beung deg-degeun digoro-gorokeun. Kula masrakeun raga jeung nyawa tapi kula indinan heula rek aya api caritaeun ka anjeun. Kerowok Ibu Supiah nyentak menitarik. Nangtung? Pokna. Korejat Juragan Marga nangtu. Harita kene atuh Salim jeung Mang Udi ge kakara bisa carengkat jilak salimali. Terdeg lumpat meni sagala dirumpak. Ngan kira-kira 10 meter jauhna Ibu Supiah ngareret kana lumpat. Harita leunging Ibu Supiah duanana disolodorkeun ka hareup parini. Belum Salim siga anu minyang ti tukang manehna mundur deui. Kedak nimrak awak Ibu Supiah, hidak pas awak Salim dibalikeun. Ana bre hareupeun Ibu Supiah, awak Salim ngeleper bari nyarita balaba-balaba teu puguh ka ardina. Reka mana si anjeun? Montong lumpat sagala sia da kaula mah, lain rek aya anjeun. Wayahna anjeunnya di arca sakedeung. Ibu Supiah bener-bener elmuna luhung harita Salim ngajeng-jeng. Bibir balem panon teu ngiceup-ngiceup weuweuh bedana ti arca. Rek Ibu Supiah ngareret ka Mang Udi harita keneh Paramitra. Keur unur-unuran sigarek lumpat pok Ibu Supiah nyarita deui ditujukeun ka Mang Udi. Anjeun tong unur-unur sagala cicing. Anjeun wayahna jadi arca sakedeung. Ibu Supiah niup Mang Udi harita Mang Udi teu usik teu mali. Samode Salim jiga arca. Sedang Juragan Marga harita melenguk ras inget kana caritaan mama ajengan. Waktu Juragan Marga jeung Inan urut anak terena katut muridnya Inan ngadatangan ajengan mulia. Harita mama ajengan mulia anu kadengena ku Juragan Marga nyarita kieu. Lamun bener-bener anak amama jadi juri atawa kawin katujuh bari kapangih tempatna. Moal asa-asa rek diawut-awut tempatna malah rek diburu. Itu mukareungeun cariosan ti mama ajengan mulia ku Juragan Marga. Red Ibu Supiah ngareret sarta nanya ka Juragan Marga nu keur melenggukan. Marga, ku kaula dibere waktu pikeun cacarita. Pok geura caritakeun naon nu baris dicaritakeun ku anjeunna buru-buru sia. Ibu Supiah mere waktu pikeun nyarita. Geus kitu mah sanajan Juragan Marga nyaritana teu tatag oge. Dicaritakeun sakumaha caritaan mama ajengan mulia. Yen ajengan mulia aya maksud rek ngaduruk patempatan geus dari uman. Lamun temanya Nyimas Malati jadi makhluk teu puguh disebut jadi juri atawa kawin katujuh. Sanes aya caritaan kitu ti Juragan Marga. Leng Ibu Supiah sawatara jongjongan ngahuleng tuluy ngagerendeng dina hatena. Bisa jadi lamun si ajengan mulia sabab anakna ku aing dikukut kalawan kawinkeun ka hiji budak bujang asuhan aing keneh.
cek basa batur masuhan aing teh kasebut tuyul. Hiji kitu kaduana pasti ajengan mulia nyahoan anak aya nu ngarawatan. Sabab henteu ajengan mulia teh alim ulama. Nu sepi ku pangarti bab agama, tapi sanajan ilmuna mah ngahunyud, pangarti di petian, pangabisa sagudang. Aing moal eleh ku pangarti manehna. Hayang nyaho ku aing rek diayonan nepi ka mana pangartina ajengan mulia teh. Bari sakalian aing rek mulangkeun ka nyeri batin ka pamajikanana ka si Romlah. Bohongan, baheula waktu aing rumah tangga jeung ajengan mulia, bari aing keur mejuna gede duriat, keur tentrem rumah tangga. Salak aing digoda ku si Romlah nepikeun ka akhirna diserahkeun. Aing teh pru ka sia deuleu. Dasar manusia 13 rasa di kemanusiaan, ngadon rebut lelaki batur. Sedem si Romlah di henteu ge, baraya aing kasebut kabi adi, tapi naha atuh kumaha wani nyen samplah ka aing. Bisa tadi mah hati aing teh geus tiis, geus tentrem. Harita teh, tapi ku ayana omongan ti si Marga aing teh jadi asa kahudang deui. Dipanaseun hate teh. Tunggu si Romlah kadatangan ku aing. Aing waktuna mulangkeun ka nyeri. Samalah jeung salaki sia, bongana saruana nganjelikeun ka aing deui. Di harita sanggeus sia pru kawin ka urut salaki aing. Terus aing ngejat, kalawan aing ngalap ilmu pi bakaleun hirup. Satadina aing teh teu aya niat goreng ka sia, da bongan dieu aing ngadenge omongan salaki sia. Isi Marga kitu jadi kapaksa aing rek ngayakeun balitungan deuleu. Rasakeun sia Romlah, mulia pambalesan ti aing deui, rasakeun. Hayo geura keterukeun ilmu anjeun teh sia mulia. Ayat-ayat naon ku anjeun rek diwatek, ku aing moal burung sadah. Aing teu kurang ku ilmu panemu sepi ku pangarti. Kadang kudu cileukeun tel peujit, aing mudas medi aya budana. Kitu berentes hate Ibu Supia. Si Horeng para mitra kagambar geuningan. Kasang tukang pangna jadi kitu Ibu Supia akhirna memboga itikat jahat. Ka Ibu Haji Romlah jeung ka mama ajengan mulia si Horeng Ibu Supia teh patilasan mama ajengan mulia. Baheula keur ngeunah-ngeunah ti cili herang mata. Rumah tangga jeung ajengan mulia ngadon digoda ku Ibu Romlah. Sedeng Ibu Romlah ka Ibu Supia dihenteu teu kasebut kapilanceuk anak uwana Ibu Haji Romlah. Dina bakatingku nyeri-nyerina batin sanggeus Ibu Supia dipirah ku mama ajengan mulia. Terus ngejat disarakan ngadon setengah miceun diri. Akhirna Ibu Supia aya nu ngarawatan bari terus ngalap ilmu. Ngan hanya kal ilmu nu dipuhit ku Ibu Supia teh lain ilmu nu matak ngamulyakeun ka diri, ieu mah ilmu nu dipake kana jalan kadoliman. Jeung kajahatan nyaeta ngalap kana ilmu tukang cocorokot kana harta bana batur nu teu katingali jirimna ku batur. Nu disebut ngaji katuyul teh nya ayeuna ilmu kitu diterapkeun ka hiji budak jajakan ku waktu ieu can bisa diterangkeun saha jeung urang mana eta jajakan jadi tuyul teh. Para mitra anu mulia, aya kana setengah jamna Ibu Supia melenguh teu ngareret di kajuragan Marga nu keur tungkul sarta nanya rada leuleum. Marga, bener nu ngaran mulyana ngomong kitu ka hareupeun anjeun? Laras nu wantu disumpah sunah kula deh. Tema juragan Marga masih keneh ngeleper. Lamun bener-bener ngaran mulia ngomong kitu ka hareupeun anjeun, kaula rek balitungan ka nyeri anjeun manehna. Tapi awas, lamun anjeun ngabohong ulah samatkan nyaya, jang dipegat sirah anjeun jeung beuheung-beuheungna. Sok geura ngomong heula si anjeun mah. Cek Ibu Supia. Juragan Marga dina malikna sigan nu asa-asa. Bari panon meretret maling reret bujur rempodan sok sieun dibongohan ti tekuk kuno. Sanggeus juragan Marga nongong les Ibu Supia ngadak-ngadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Duka ka mana korolosna, saurang eueuh nyahoeun Ibu Supia ngejat ti eta tempat. Padahal Ibu Supia can jauh ti eta tempat kan ngan kuno aya teu katingalieun samemeh rek ningalkeun utiluan Ibu Supia niup heula Mang Udi jeung Salim nu masih keneh ngajengjen kawas arca. Korjat harita teh para mitra, Mang Udi jeung Salim harita teh ngorejat sigan ruas ret duanana silih heret. Gilek ngalieu ka juragan Marga nu keur menggongan. Geus kitu Salim rarat reretak sira ningalian Ibu Supia nyampak geus eueuh. Keur kitu puringkak bulu punukna muringkak. Cungung anjing babaung kakara kadenge deui babaung meuni lambat nuraikeun jempringna peuting. Dina kituna Salim ras inget ka eta awewe. Ceuk pikirna pasti eta jurig ti astana. Ngan goak we Salim ngagoak tarikna keur. Pureubeng Salim lumpat meuni teu sirikna notong-notongkeun maneh. Atuh Mang Udi jeung juragan Marga kabawakeun ting garoak bari ting alabret lalumpatan. Gilek Mang Udi mengko ka beulah katuhu nu maksudna rek motong jalan ngarah deukeut ka imahna. Sejak Mang Udi ngalieu breh ka tukangeun aya nuturkeun
Samaruk nama awewe tadi ngaberi pada hama Juragan Marga. Atuh di lumpat na bukit hari kitu di Juragan Marga ditaker. Cek timuruna pasti Ibu Supiah geus deukeut. Barang harita para mitra ugi geus tepi ka sisi lembur di palebah sumur aya saurang nini-nini keur cingogo. Buka teuing keur naon para wargi sadaya. Nu jelas maeta nini teh keur cingogo bari samping narada disinsatkeun. Dijereun aya ember leutik dieusi ku cai. Barang Mang Udi geus deukeut sart kaeta nini-nini nu keur campego. Koak Mang Udi ngagoak deui samarukna Ibu Supiah megat. Puguh nini-nini ngagoak ngajeret teh sampingna nyingsat. Bari eta nini-nini lah lain lumpat malah siga nu ajret-ajretan ngajadikeun tamasieuna Mang Udi. Silak Mang Udi malik cedak diadu jeung Juragan Marga. Kedebut Juragan Marga labuh nang karak bengkang. Kitu deui Mang Udi ngajungkel ka tukang ngarumpak nini-nini nu keur acilg-acilgan. Kitu sote bakating ku sieun samarukna bangsa trek ngarontok. Sirah Mang Udi nampeu ka suku nini-nini. Tiloba dipikir deui nini-nini ngarungkupkeun samping nu keur dipake ka sirah Mang Udi. Mang Udi gugur-gugan. Awak sapotong garumbukan ku samping. Akhirna Mang Udi nya geus kolot dina bakating ku sieun jadi kalenger. Duka kalenger bakating ku sieun, duka kalenger mangi naon bara mitra harita. Korowok nini-nini tulung-tulungan bari nyarita teu pati tatag. Cecerewetan nini-nini tatanggana pada kalaluar ti imah masing-masing. Mare sarta maruru ana breh si horeng Mang Udi tatanggana. Atuh teu ngarobakeun catur harita kene Mang Udi pada ngagorotong dibawa ka imahna nu kabeneran harita geus subuh. Samalah geus loba nu kacarai. Ari Juragan Marga mah tadi geus ngabecir balik ka imahna kitu disalin geus eueuh. Dasar dongeng urang jurang ngaso. Harita kira-kira pukul 11 beurang, panon poe panasna meuni morere. Jabatan yang ngebul meuni mulek ka tebaku gelebugna angin. Solokan loba nu saraat malah teu kurang sawah nu meunang ngaramet kagaringan. Sabab barang usum katiga tarik tapi teu kitu kabeh rajin aya sawah nu kacayan keneh sok rajin. Geus teu matak aneh di pasisian ti beurang ge meuni asa simpe. Siga lembur meuweuh wargana nu kadenge lintang di sora harita teh para mitra turaes baleger. Hawar-hawar kadenge sora hilang ngagelik bari kakalayangan di awang-awang cenah mah keur nangtang hujan. Bangsa manuk-manuk di sarada kayaning manuk tikukur, manuk titiran kitu deui manuk cangkurileung jeung saeran patemalan. Loma jeung eme ting berele harayang nyatu di barungku kongkrongokna hayam jago meuni lamat. Kalan-kalan kadenge sora nu keur nutu dirisung ting gareduk. Si horeng lemur anu jempling teh lain eueuh wargana ngan sabagian loba lalakina masih keneh barang gawe nagara pakaiana masing-masing. Nu di sawah di kebon usumna teh keur tarani awak geus asa kelang balas sawab kapoe ka ibun. Leungin karadak sasangalun atuh balas nyekel doran pacul unggal poe malah kaum awewe sok aya nu karadak leungina nu sok biasa barang gawe di kebon samode ngore jeung macul. Ari awak nama sakur nu katutupan ku baju jeung samping lalimit kene ngan leungin karadak jeung kulit siga pewot jaramieun balas kapoe teuing. Syukur romeheun balas ancrug kana leutak dina kotakan sawah. Tapi teu ieu ngarasa aral, teu ngarasa munafik ngabantu kana pakaripuhanan jadi salaki. Estu soleh tumarima kana kadar. Hirup dari pamajikan tukang tani demi kapentingan keur dirina disagigieun ngabela kana jadi anak. Hiji imah nu rada nengang kita tangga sada sora nu keur ngarobro ting gereneng sakapung kadenge sora aki-aki siga nu ambek ngageleneng saurang budak jajaka. Si horeng eta aki-aki nu katelah aki edeng harita keur ngageleneng saurang jajaka tayalian sarji. Geus aya puluhna poe ka karabalik sedeng nu dua adeui di antara namang sapnan jeung pamajikanana katelah diemot nu ngarawatan jang sarji. Mang sapnan harita teh sakemek ge para mitra. Can milu ngomong tong wewe melenguk bari meresan daun kawung menang nuteukan. Ari bimot keur ngerodan calana salakina paragi ka sawah bisa renyah palebah bujurna. Ieu sarji. Cing atuh dari lain geus manjing ka baleg euy. Geus dewasa, ulah boga kalakuan samodel bolon kamari sore. Keur naon ilain kamari kungsi masantren jeung mulya.
Hari boga kalakuan gitu maka 3 hari ceng dewek maju. Di imah nyata anak dewek jeung jadi minantu meni teu sirikna beulang poti ngarasa malang ku ilahi. Hande we saruda kana es jeung kana barang hakan mah. Nyarita nama kanu di imah munggukeun pagawean ka simatnya. Tapi bukti ngadona eueuh, ieu Sarji. Ari kudu dicaritakeun masalah ilahi-ilahi ngeueuh ti dieu. Anak dewek jeung minantu dewek ngarasa tagiwur, sabala anak dewek teh buktina sisapna. Hampir maragat nyawana yang nyiksa kuduan hadena we bisa kene kumaraya balik ka imah. Lahirna dewek dari nafsu nebikeun ka dewek sakieu geus kakolotanana. Make ngabara 2 jalma nyiksa anak deweknya. Teu kumaha ayeuna narasibna sabab nepi ka kiwari we beja-beja aja cenah. Saya bati kitu baheula ku si anu datang ka dieu nanyakeun ilahi. Ngajarkeun ilahi ngiwat anakna ajengan mulia nu ngaran Malati. Nu nepi ka kiwari Malati we datang-datang ka imahna. Ayo kejadian di KBG gara-gara ilaing bising dia nyawa. Cing atuh da ilaing teh kasebut ke si dewasa ieu teh. Siang bara ilaing mulang tarima ka ngalawatan. Atuh ulah-ulah nyieun petak kitu, memadakan jadikeun nepi cilakaeun jeung pidorakaeun. Lainna dewek rek tumanya kana bawa dengan ilaing. Kumaha sanggeus saya kejadian kieu? Nah ilaing rek tetap cicing di dieu. Dari kunul si dieu, cing dewek minta jawaban di ilaing. Ngada buku artinya cetak kieu deui. Asa tandas ngageleneng. Jang Sarji kalawan ditanya pamadeganana. Geus kitu mah kakara Jang Sarji nyarita da tadi mah. Di barang datang can bisa nyarita pisan sabab ku Aki Edeng ujung-ujung dicarekan. Menitu sirikna di sisia bari ditutunjuk tukang irung. Renghap Jang Sarji narik napas panjang heula bari ngareret ka mangsapna jeung ka Bimot nu dianjerkan ku manehna. Aki atur nuhun abdi dipasieun waktos kami sasanggeun. Langkung ti payu nabi nyangakeun bobot sapanon carang sapakan berbiliaya cariosan ti abdi kirang raos katampina ku aku sareng ku emang kali ini. Ayeuna abdi bade masihan waleran kana patarosan ati nu sajujur-jujurna. Nu hartosna moal bade linyok bohong, moal bade dinding kelir sidang siloka. Atuh percanten atana pintuna makan dunya ngakeun kasadayana. Keke-kelana. Hari lain teh keur nyarita atawa keur babacaan ieu teh. Bisa sangen ti tema Jang Sarji. Lamun keur nyarita sintari katuh ngarakadengna ku dewek. Sabab dewek mah celina gembul kurang adenge deuleu. Hayo ke dewek da salah dedengian. Bubu ilahi nyebutkeun parantos iseng ka ku dewek nawaran bandros. Pan madak pi omong dari sok teruskeun siang ngomong rada tarik. Sayaktos nama abdi sasangem teh bade mungguhkeun pada malahan ka Mang Madna teh salosna pisan. Biasa ditaroseun ka anjeunna mung samulina ti Mang Madna. Ising jalan abdi ngado diparegat ku saha kena tepangin nembe harita ikeukeun bae udah ngangkeun majarkeun abdi nyumputkeun Nyimas Malati. Kumargi abdi teu rumaos teh bujeng-bujeng nyumputkeun anjeunna. Tos kitu abdi dipaksa harita teh. Didinya dinusuni abdi pada nyariksa ku tiluan. Nu meupuh kana beungeut nu kana hulu angen anu najong sareng anu ngadagor-dagorkeun kana sirah. Kana teh abdi tatangkalan teh abdi teh. Abdi teh tiasa unggah peta. Biasa males pisan jalanan duaan mah ngerekran leungin abdi bari diparioskeun nu saurang deui ngahanca kana beungeut sareng angin. Tos kitu abdi pada ngagaleui ku tiluan dugi ka teras abdi dibalangkeun kana gawir tinggulutuk. Kumargi abdi tos teu kiat ku leuleus sareng suku teu tiasa dilengkahkeun. Nyati abdi ruduh deui teh emut di kaler kidul. Dugi ka ayeuna abdi tiasa patepang sareng nu aya di dieu. Tak kitu ki margana abdi sakitu dinten Ruangsul teh sanes abdi gaduh lampah nu awon. Jadi bayaki kirang percanten mangawe ya uni ngaku aki sareng kumang. Bincurang sareng sirah abdi dugi ka kieu cek Jang Sarji. Panjang lebaran nyaritakeun kajadian nu karanapan ku dirina bari nemongkeun bincurang nu katuhu jeung sirah nu ti tukang cacan senjata pak-pakaran. Geus kitu mah kakara mangsapna jeung pamajikanana ting hareuleng. Nah so heula Pramindra. Aki Edeng sabada ngadenge keterangan Sarji tuluy nyarita deui. Ari ieu bincurang ilaing nepi ka kieu jadi kumaha di kadek? Sanes dikadek nanging pada narajongan ku sapatu. Atuh ieu sirah abdi nu pengker leres tapako didagor ku besi per. Oh, jadi ilaing geus disariksa ku babatura salakina si Malati? Aki Edeng nanya si janu hayang jelas pisan.
Gitu ki. Nah, guys gitu maka hardi aduh waki ari puanya naki mah lain teh. Terus ngejat. Begitu naki dia menjadi hampura rumah sagi geus salah sangka kai lain. Rumah eta we uri-uri di dia ribut perkara ni Mas Malati eueuh. Maneh ngadona we di dia lamun kitu teh mah lain teh kadieu rasa. Uru kuntul kali tumular gagak kali tungak. Moal yang anjuring teu kadeuleu cenah. Kumari ngampura kaki karena cerita laki anu kasar tadi. Pura ku atuh ki sawang sul nabi kedah dihapunten ku aki tos ngariweukeun ka sadayana tema Sarji bari mesem budina marahman. Ibi ka hampura dejang Sarji cek di emot. Kitu de mangsapna nyolongkrong sasalaman kalawan menta dihampura. Kalawan Sarji teu boga hate geuneuk maleupnu kumanehna ge sarua menta dihampura. Geus kitu mah tuluy ngobrolkeun anu sejen, tapi teu lepas tina urusan Nyi Mas Malati. Nepi ka kiwari can aya manggih laratan anu pasti. Dan geunyileung nama tetep wae majarkeun Nyi Mas Malati jadi juri kawin ka tuyul. Sengaja heula atuh si Amot, bising ini tadi dia jadi tu dia candahar pisan. Nya tuh yang Sarji geura dahar atuh heula saya aya we dengan nama. Cek di emot bari merejag nangtung. Mang abi aki sakantenan atuh mang sakantenan mah. Tong we kaji dua aki mah bieu jas ngarariung di dapur. Kemal aki edeng koloyong Sarji ka dapur. Kalawan terasa saharita terus dahar meninggalima taksiran lapar sok kadinya sing jongjon yang Sarji bi rek katampian heula bising kaburu-buri teu sok keurin mau loba nu cerai. Mang abi teba Sarji leos di emot katampian bari mawa wadah kumaheun jeung ngajingjing kele keur wadah cai. Paso sore kira wanci asar Sarji jeung mangsapnan ngawarangkong deui ditepas bari ting kelepus arudu daun kawung. Teu sakumaha lilan aki edeng nu tasare teh norojo gek diuk di jireun Sarji. Tinggi Sarji geus aki milu diuk. Cek aki edeng sen Sarji diuk ngisi ka sisi bari nanya ka aki edeng. Tapi aki mulih di mana tuh namanya katinggal di ku abdi? Naon nyanya? Aki namanya mulih di mana? Geus aya we mulih saminggu mah teh hujan-hujan. Kapan itu tanya mending ngabul kitu? Sawah loba nu kasaadan. Tapi kasaadan sode sawah nu di dieu we, sawah batur wa. Carian kene bubuhan nampul ka solokan gede. Narajang di urang rajeun aya solokan garing. Solokan saukurna nian si hujan. Ari ka ditu ka ilaing aya hujan we. Aki edeng ka mana meuni ditanya mulih di mana ngado nyaritakeun sawah kasaatan. Sarji nyarenge seuri pok mangsapna nyaritakeun ngagermengan. Ngeri geus perawis batur ngidu yeung ngaler. Nambe aki tika tingali mulih di mana aki? Sarji nanya deui rada tarik bari nyekelan kana tuur aki edeng. Oh. Aki mah ieu lah. Naon je lah. Beuteung hees teh mana? Naon beuteung hees teh mana sanemean? Ping basa Sunda aya beuteung hees segala. Sarji nanyakeun ka mangsapnan rada laun. Muncul urang mah sabueuna beuteung di sarua jeung entas kitu. Oh, kutan beuteung sering entas. Eda saya kurupa-rupa we basa aki mana beda sekolah mengki. Aya ku bawe na keur budak teh dieu ti tadi. Ari kitu rek naon atuh nanyakeun ka aki segala. Udah tahu ya namanya katinga deui horeng nu kulemnya. Ari lain sok banggi jeung anyakna jeung mulia we. Aki edeng geus nanyakeun deui putrana mama jeung mulia. Sakitu tadi anyaran datang geus dicaritakeun. Nah so heula Pramila. Para mitra kaum dang, harita para mitra Sarji barang ngadenge pertanyaan ti aki edeng ngajawab. Kapan tadi ge waktu abdi disesilan ku aki para tuh disanggemkeun abdi teh ti kamar ieu ge can tepang-tepang deui. Jadi can panggil deui nya. Ya can ki. Oh ka ajeun teu panggil deui mah. Balik-balik kanan panggil deui bising ilaing diudag-udag bunyi Mas Malati. Sama lainna balikna ge tong ditemonan keun ancap. Pongan anu nyiksa ka sarerea. Udah gawe nanya haon atuh. Buka panataan gitu, lamun segana kaki dilalap-lalapun kana kula. Untung we atuh sakitu ge. Aki maju baheula can beunanya kan. Aduh, ampun di bebengok bodoh lah ku ngelakeun nyakeurnya. Seuri taring teuing nyeprot. Batuk taring teuing nyeprot. Hampura we. Di itu geuning geus kolot mah we matak pika sabeuleun nu ngarora. Cing asaan we bako sabaraha teh sabnan.
Aki Edeng tuluy ngarongkong dompet bako. Poko 200 Teh Mamang Sapnan. 200 saya kumaha salembeng. Gimana ya bako 200 salembeng? 200 na sakeut. Ngamuing. Nah, jualan di kami teuing cenah akuna teh. Wako segede hali senu geulis make 200 perak. Macak nadi semulina ge aing mah sabdan sia. Komo bari teh gablek duit canggeu ka kawarungna oge. Cik Aki Edeng matak pikasirieu. Kusiwa laki Edeng ngalaan bako sarokolun di daun kabunga 2 lamar. Tuluy dijereleng-jereleng ku 2 dampal leumi cekes ngahulungkeun bensin terus udun. Mani ngalepus haseupna nyambuang ka luhur. Coba itu barang nyieun teu jeung aduh meni sagede inung leungeun. Aya tilu keun urang maji 4 kali tilu biraku dompet mang teu balik celong. Paingan mahal euy ngonya geuning bakona sabdan. Nya banget nya seungit. Teu cara bako pamere ti Ki Juhri. Aduh banget aya mojeungna teh bau cing niklik aduh eta mah. Bau hidup hayam. Cik Aki Edeng ngecewis bari ngelepus udun. Sedang Sarji manjing mangsap nan jerempeng ngadonya raksian Aki Edeng keur udun. Hasupna meledeng teu beda ti hasup durukan. Harita kene gero Aki Edeng ngagerobi Mot anu kakara balik ti tampian. Mot kurutak di Mot nyampeurkeun ka tepas. Sarta nanya bari ngareret ka mangsapnan salakina nu keur ting haruleng jeung Sarji. Elon abah meni matak ngahariwangkeun gogorowokan wae. Naon nya dimana yang digagaro sababaraha kali teu nemalan wae. Nya aya naon? Di Mot nanya Natari. Coba eta ka kolot wali sesentak itu pamajikan di lain masabnan. Aduh, Cik Aki Edeng salah serba salah. Laun teu kadenge tarik teuing majarkeun sesentak. Tuh da kumaha tuh Jang Sarji boga kolot sagal salah. Urang ngomong laun nyarek ulah gegereyeman ari tarik teuing majarkeun nyentak. Kudu kumaha tuh nya? Sing deukeut atuh ngomong na manehna. Cek mangsapnan hatena mah ngarasa keul. Aya naon abah? Tanya Bimot leuleuy bari ditompokeun kana ceuli Aki Edeng. Aya naon si anya abah teh siga nu ngeret wae kitu ti tadi teu dibere-bere cai. Cing atuh aya kahijengan sia kolot ulah kungsi diperintah wae deuleu. Da kolot teh moal sabaraha deui umurna geus bae mah moal merdina naon aing teh jadi anak teh. Wayana we minantu ngabulaan kami teu oge da kewajiban maneh. Batu moal ngabulaan deuleu. Ari abah rek boga di pamajikan geus teu utuh putanaga. Geus teu kauntung ku ngabalanjaan. Abah mah teu hayang dibubutuhkeun kana barang hakanyungna asal aja we isuk-isuk dibere cai kopi nu leko. Hanit moyan pejo. Keun bae jeung-jeung ge asal dipurulukannya ku urang bawang ti lamanya ku nau hayam. Tengah poe tong mere naon-naon asal nu amis jeung cai teh pait. Pas sore dahar kitu pamenda aing mah. Teu kudu loba-loba, ududeun ulah poho deuleu. Keun anta Jang Sarji hayang nyaho nepi ka mana lah cikene tas dipanginjukeun cai kopi sabekong majarkeun teu dibere cai-cai acan. Atas nase parang